sawah ya. Sugan teh tos hujan mah caralian. Tapi geuning gara-gara haring. Si Mang Doyok. Awas atuh jam. Awas tuh Mang. Tidak kahandap atuh jam. Ieu kan sawah urang Mang. Heeh nyah urang ge. Heeh nyah urang ge. Aku mah urang atuh, da kan urang ti heula. Urang kan mawa 10 jam hargana atuh kanu eta. Coba mana anu turun atuh ngelehan. Gua urang mah jangan diangger. Ya ampun eta si jam. Jelema beungar. Aduh. Aduh. Jangan melewat 6 mana eta jam sia teh. Wah, Mang Doyok, bongana keke, kan jalan urang we. Ih, sia teh kalang ngalalewe aing. Udah sia teh kuat. Waduh, budak euy. Kabur. Tunggu sia teh jam. Budak euy. Aduh, budak. Banyak aing Mang Doyok. Duh. Mang Doyok nya. Oh, jam lah. Rek pintar-pintar jeung aing lah. Tuh cenah si jam tadi. Nah, si jam. Hanya kawanku aing ayeuna menyebutna. Hoya ya. Wah, si Ajam si teh. Sia Mang Doyok. Kerasa sia teh ku aing. Kerasa sia. Waduh, aku aing sa. Kabur. Oh, sia. Duh. Aduh, kemana sih Bang Doyok? Sok sia. Oh, bener. Jadi aman sugan. Mau amal kapangi. Kemana lu batah Pak Jurig teh? Mana sih? Saya minta Mang Doyok teh. Panggih ku aing sia. Jorongkeun ku aing sia. Bisa euy jangan euy. Anu ieu. Oh, pakai lamun mandi di dieu. Hoya! Naonan jam. Goblok. Aing menepat terewas.